Al-Fatihah. Naonnya wa iradatuka bismillahirrahmanirrahim jeung ari pakarepananjeun kahayang anjeun al asbaba kana migawe sabab ma'a iqamatillahi iyyaka bitajrid aya atas sabubah tegasna gawe sabab wal iktisaba jeung gawe usaha dina hate ngaletek hayang usaha hayang jadi tukang dagang hayang jadi tukang tani hayang jadi tukang bubulu ma'a iqamatillahi sarta ngicingkeunana Allah ieu ka kanyeun tajridi dina tajrid urang hayang jadi tukang digawe padahal ku Allah ditempatkeun dina tajrid. Kumaha tajrid teh? Ngawungkulkeun aktivitas teh hungkul ibadah ka Gusti Allah eta tajrid disebutkeun. Teu aya kagiatan kasab, teu aya kagiatan sabab, teu aya. Aya bi aya surat tegasna kalawan yen ngamudahkeun lakapikeun anjeun Gusti Allah lakapikeun anjeun alputa. Jadi mising teu bebeakan oge teu dudu rungsuk dagang teh jeung bubuluh teh seueur dahar mah. Jadi nyoba teu kaantelan mun teu ngoprek mah moal eueuh bahasa kitu. Justru teu ngoprek oge nya apa bahaya. Kalau beak buntu batan beak capek min haitsu la tahtasib min haitsu la tahtasib tina sakira teu nyana anjeun teu nyangka rek datang rezeki justru disangka mah teu datang-datang dan nu ngareunah mah teu nyangka rek datang rezeki eta nu ngeunah anu disangka rek datang pada aya usaha urang tadina menta kana mah teu mere isuk teh engke sore diarep-arep sore demi wae. Jika nama pohon budak saya sok inget deh, isuk insyaallah. Diarep-arep luput, kagok umang nama minggu harap inget. Kalah tahun hari. Justru nu diarep-arep mah nu disangka rek datang mah kalah ngeplos. Dan nu ngareunah rezeki datang teu pernah disangka ku urang. Hayang dibere eueuh dina hate tapi nu mere loba nu cilaka mah ari hate hayang loba nu mere tapi nu mere eueuh. Wajala jeung ngajadikeun Allah nafsaka kana hate anjeun mutmainnatan. Allah ngajadikeun kana hate anjeun teh tenang, aya tenangna hate wan nyaho kecuali nu boga hate. Engda ta'adzurihi dina nalika hesena dahareun. Jadi misi ngawadahareun ge hate teh nyalse we. Teriut ke misi teh dahar oge nu penting mah teu lapan. Ti dituna mah sing teu boga sawah ge kajen teuing nu penting mah boga pare, teu boga pare ge teu nanam nu penting boga. Nah aya jelema boga beas teu boga pare aya beas beal teh. Karungan anu min hese ngajual beas teh pada boga bagian sing teu boga beas ge teu naon nu penting mah boga sangu ek ngejauh kumaha teu gablek beas pantatang ngahajat kamari aya 40 na peutingna ngariung sepitan beurangna kapan aya nu ngawinkeun sagu jeung sagu ari isukna kumaha atuh kudu pikiran
perkara nu geus diuruskeun ku Allah ulah kudu pikiran ku urang. Poe isuk Allah geus nangtukeun rezeki ayeuna teh keur dahar ayeuna teh geus aya. Ieu geus riweuh di pikiran si ayeuna aya isuk dahar ti mana? Isuk lagi cadatan. Ari nafsaka minat tadbir istirahatkeun hati ayeuna tidak nguruskeun hari esok. Nu geus diuruskeun ku Gusti tinggal bisa narimakeunana kunon Allah ngurus batur loba ngurus aing masa leutik. Tah eta hungkul jelema teh nu matak sulit hakeun. Matak biji we panyakit teh hasud tidinya. Jelema hasud teh kunon pateu paham kana takdirna Allah khairihi wa syarrihi. Huluhi wa murihi amis aja paitna takdir teu pahameun. Mata keul ka batur. Aya nu sok ujug-ujug ngadon nyal hate teh keul ka batur. Teu puguh-puguh. Konon maneh teh atuh cenah keul-keul tingkah geuting aya cenah dewa kaset tebongan kaset. Keul-keul ting cenah ka kami teh konon bongan set cenah geulis. Geus sok resep kan kaset, sok resep kan geulis. Bungan saya tidak bungan saya tidak boga jabatan, bungan saya tidak loba bungan capek. Ku Allah dipetakeun jadi tukang mutajaridin, bisi ku Allah urang. Kuating aya usiana bakal kasampeun usia di mana dina eta usia urang geus teu bisa kasampeun. Bakal kasampeun mun ku usia jadi budak. Aya nunggu profesi, aya nunggu usia jadi mutajaridin teh Pak. Nunggu usia mah contoh. Dagoan waktuna urang geus teu bisa dagang. Dagoan waktuna urang geus bisa tani, geus teu bisa buburu, matak mengpengjajan tanaga gede keneh, otak cerdas keneh manfaatkeun. Naon sababna bakal kasamper waktu urang teu bisa dagang, teu bisa mikir, teu bisa tani, teu bisa buburu. Teu bisa usaha, geus poekeun ka mana-mana geus hese. Nah, nalika datang masa-masa eta di dinya dan geus teu bisa ngahasilkeun dahareun cek ada. Didinya urang jadi mutajaridin. Nalika didinya jadi mutajaridin, urang hayang jadi kasab padahal kemampuan pikeun kasab setik-etik acan. Awak gering, duit modal teu boga, usaha otak geus bodoh. Maka kurang tu jadi mutajaridin nyalse di imah. Nalika urang hayang kasab padahal ku Allah dijadikeun mutajaridin, cirina dijadikeun mutajaridin sanajan urang teu usaha deui pan boga budak nu usaha. Aya budak 5, komo lamun 10. Sapoe nganteurang 10 urang menyatanya sakapan bi aya suralaka al-quta teu hese dahareun mah dianteurang ku budak. Min haitsu la tahtasim sanajan teu ngarep-ngarep da goreng ari tomat mah. Tomat menta pagorengna mah. Atuh da cenah teu menta, moal matak jelema hideung moal matak menta. Matak teu menta ge cenah teu butuh. Mata lamun rek merek ulah ngadaguan aya nu menta masalah. Mun merek ngadaguan aya nu menta, berarti cenah nu menta mah kaciri butuhna lain mah. Da jelema geus aya ge hayang keneh teh. Kadang-kadang manehna teu butuh ge da balas hayang loba nganteur nafsuna. Anu kadua, Allah ngajadikeun hate urang teh mutmainnatan tenang. Jadi mising teu kasaboge urang teh cicing jadi mutajaridin. Tenang hate. Matak jalani mah. Dijalani di lempangan naon nasib nu Allah keur dianteurkeun ku urang sing sabar ngajalanina satungtung caka ka madaratan anu matak ripuh ka diri urang. Ai lain nafsu mah Pak. Jalani. Allah rek mere solusi tina eta.
Wa muta'alliqatan bi maulaha, hate teu pernah ta'alluq ka mana-mana, teu ta'alluq kana gawe, teu ta'alluq kana usaha, teu ta'alluq kana dagang, teu ta'alluq kana pertanian. Ai ta'alluq teh aya analkeuneun. Tenang, boga buah kadu ek diborongkeun aya analkeuneun teh. Tenang, boga tangkal kai jualeun aya analkeuneun, berarti ta'alluqna teh ka dinya. Atuh da dipelak cenah aing mah matak inget teh hate teh isuk moal melak deui. Melak mah tuluikeun hate eureun ulah milu melak. Ulah milu melak. Sira milu menikmati sabar ngalalajoan takdir pangeran. Teh hasil rek untung meunang nyen pangeran kabeh oge. Mata kuat muta'alliqatan bi maulaha, hatena ta'alluq ka pangeran. Wadum ta ejeun mayeng anjeun alam istighali kana narima katungkul biwadhi fil ibadah ku pirang-pirang kalakuan ibadah inhitatun anil himmatil aliyah. Ya jawab tina iradatu kal asbab ma'a iqamatil lahiyah kafi tajrib inhitatun eta narima jatuh anil himmatil aliyah tina himmah anu tinggi anu luhur. Himmah aliyah apa himmah nu mulia mana? Himmah nu mulia teh himmah jelema hayang usul ka Allah. Himmatil wusul eta himmah nu mulia. Ngajalankeun kalakuan ibadah dina jadi mutajarridin. Eta himmahna gede. Lamun jelema kalah hayang dagang, hayang tani, hayang buru, padahal kalau dipenti tempat ke dina tempat anu salamet agamana, anu aman ngalaksanakeun agamana, urang teh can karuhan bisa tenang wiridan nalika datang kana tempat nu sejen. Can karuhan bisa tenang ngaji nalika datang kana tempat nu sejen, can karuhan, Pak. Bisa tenang wiridan, bisa tenang zikir jeung sajaba-jabana. Bisa ngarireuhkeun ka pusing hate jeung sajaba-jabana, can kan tenang. Wadum ta'alal istighali bi wadhafi fil ibadah. Jeung mayang anjeun alal istighal kan narima katungkul bi wadhafi fil ibadah inhitatun anil himmatil aliyah. Nalika urang hayang jadi tukang sabab padahal ku Allah anjeun rek dijadikeun tajrid, kunaon pangahayang jadi sabab teu bisa narimakeun kana nasib nu gedebikeun ku Allah. Teu sabar hayang kaluar tina nasib nu ieu. Ekonomi kurang pati boga. Teu hayang pinah ngarejetkeun sajaba-jabana. Teu sanggup nandangan takdir nu keur dijalani. Tah hayangna teh kadinya justru hayang eta ningrekankeun kana kamuliaan, justru ngajatohkeun dina tempat nu mulia kana tempat nu hina. Inhitatun anil himmatil aliyah. Mata kudu di lamun cek ulama baheula mah kudu di istikharohan bisi hayangna urang teh bareng jeung kahayang nafsu. Mun kahayang urang dibarengan ku nafsu pasti eta kahayang mulai dijalankeun teh ngajatohkeun ka urang tina derajat anu mulia kana derajat anu hina. Kunaon pangna inhitot? Pangna jatuh li iradati ka ruju'an. Karena kepakarepan anjeun arujuk akan kembali ilal khalqi ka makhluk ba'da ta'alluqi bil haqqi. Sabab anjeun rek riweuh deui jeung makhluk. Usaha loba duit ulin deui. Kaditu ka dieu deui, poho ka masjid, poho ka madrasah, teu niti satahun sakali papangih jeung pangajian. Lamun sababna sibukna ngaduit, nu kabayang duit loba jeung sajaba-jabana. Padahal hati geus ngeureuyeuh ta'alluq ka pangeran, geus ngeureuyeuh naekan makom sabar, geus ngeureuyeuh naekan makom ridho. Ngeureuyeuh naek teu tulus nepi ka luhur ka buluragrag kitu. Mungkin lamun naek asal sing sabar jiga tangkal ka luhur. Ai sabar mah urang sanajan oge ngangsor dulu. Kedah aya dua kemungkinan, hiji lolos nepi ka luhur, bukan dua tijalikeun. Bubrah di murangkan. Naon di luhur rek papangih jeung
walau lam yakun illa mukhalifatu abna'i dunya bima hum fihi, walau lam yakun lamun teu kabuktian si abdi illa mukhalifatu abna'i dunya, kecuali campur gaul jeung pirang-pirang anak dunia. Mun urang ulin jeung abdaku dunia, mana abdaku dunia teh Pak nu mentingkeun kasab teu pernah nguruskeun agama disebutna abdaku dunia. Sakalian agama nu diuruskeun ge boga tujuanna dunia, eta abdaku dunia disebutna. Mun urang hirup campur gaul jeung nu kitu teu pernah papangi jeung agama. Walau lam yakun illa mukhalifatu abna'i dunya, mana jawabna? Lakana kapian pidana ilhimah, lakana tanpa kabuktian si abdi kapian eta nu cukup pidana ilhimah dina himah anu hina, dina pangrendah-rendahna himah. Mata lamun hayang daftar jadi jelema hina tinggal gaul jeung abna'i dunya gitu. Mun hayang jadi jelema hina tinggal ulin jeung abnaud dunia. Mana abnaud dunia teh anak incun dunia, aya ngaran dunia masyaallah kanilah perkara nu numpulkeun hati anjeun poho ka Allah, teu pernah perjalanan hidupna dipake kagiatan keur jalan eling ka Gusti Allah. Mata tina ladang duit loba ditasurupkeun anak dina nu mata goblah ka pangeran. Ulin jeung kitu, tah eta teh sarwa rek ngahinakeun diri urang sorangan. Kitu masa puluh-puluh urang aya di lemur jeung sajaba-jabana teu linguan ge kapanggih jeung bulana. Henteu panggulaw tah deui jeung abnaud dunya. Ieu nu melangna mah eta Pak. Nu melang nama lain urusan dahar, dasar tungtung nyawa aya dina jasad urang moal mata keur dibere dahar ku Allah Subhanahu wa taala. Lalajuan takdir nu berjalan di diri urang. Ngan kudu milih langkah cara pergaulan urang, kudu milih kudu kumaha ieu. Ka mana carana jeung kudu kumaha carana ame salamat agama urang. Pal wajib mangkari anu wajib ala saliki ka jalema nu suluk, mana tah wajib ka jalema nu leumpang hatena. Ayam kusapi ma aqoma tayana. Kawajiban pikeun jalema nu suluk ayam kusa eta cicing. Sing istiqomah cicing. Teu betah saeutik wajar cicing ayam kusa. Di Madinah tempat aqomahu anu geus nempatkeun hu kana man saalhaku pangeran. Aku mau anu geus nempatkeun kasih abdi salahu pangeran pih dina eta tempat. Mun urang ditempatkeun jadi mutajaridin cicing, mun urang ditempatkeun jadi muktasibin cicing, arek jadi mutajarid, arek jadi muktasib, dua-duana oge bisa jadi ahli lah. Eta cicing anu sulit mah da urang mah geremean teu kaboga cicing. Getek nafsuan. Kamari mandi we jadi tukang es, ayeuna usum hujan, aing pindah we gitu jadi tukang batagor. Tapi loba, sabaraha di dinya dan gege tas hujan masuk ayeuna panas gitu. Tapi kakeun kakena hujan tuluy, alat paragi mesin nyenesna dihancurkeun. Kalas aya gininya dongeng urang meh jengkot. Udah sebutnya lamun urang bahaya. Aya nu fungsi ngadongeng ka orang mana gitu kan. Geus itu ngadongeng aya cedakan di dieu mah. Tatanganna ini ngalamas manehna jadi tukang nyadap kabita da kadenge jeung katemu tatanganna ngirim pamajikanna 500 juta ge. Da langsung atuh nodong sadapan daripada dicacang. Ditalapung selamat tinggal sadapan. Aku sudah tidak nyaman bersamamu. Gitu. Jika hidup rumah tangga we geningan gara-gara salaki asa serbaka kurang ditendang gitu. Sarua we kitu. Tulis Korea mah teh hirup sangsara teh. Mata ditinggalkeun sadapanana init manehanana milu jeung batur neangan pada hasilna blag-blug cenah ceuk batur.
Ari yang mana nama ini balik ke di usipan ngejualan sapi. Betak kulanya nyawanan pal wajibu ala salib kewajiban kerja leman leumpang hatena menuju pangeran ayam kusafi ma'aqamahullahu al-akufi cicing dina tempat dari tempat ke Allah di eta tempat hatta yatawallallah sehingga ngatur yatawalla sah Allah Gusti Allah ikhrajahu kana ngaluarkeun si abdi min tina eta tempat dagoan sadi kaluarkeun anak urang ku Allah ulah nuturkeun kana kahayang urang itu dagoan we sing sabar ieu hujan teh tapi kairaha mun jadi tukang es jadi hawa sudah dahar kudu aya Allah mah da bisa mere rezeki sanajan ayeun teh jualan es atuh keur selang-selang ieu mah naik ngeureunkeun dagang es mah nyieun selang-selang bisnis saja ngan kieu mah geus halu balik deui kana pokok Batang pindah ka sejen mah beh dieuna Pak beh dieuna ti soledat meungesan beh ditumat ti soledat nang harakeun eta teh gara-gara pindah tina tempat nu keur ditempatkeun ku Gusti anjeun mah geus tukang dagang teh kudu hayang tereh menang duit loba wala yakhruju jeung ulah kaluar si abdu bi nafsihi ku dirina sorangan wa iradati jeung ku kahayang si abdi wa tasbil syaitani kade isi panggodana setan jeung ku panggodana setan fayaqu bi bahril qati'ah fayaqu maka tu si abdi fi bahril qati'ati dina putus tina rahmatna Allah nu disarupakeun jeung lautan di bahril qati'ah pegat dina rahmatna Allah nu saperti lautan. Rahmat Allah tengah laut Pak urang pegat di dinya. Kade seingat Pak, rahmat Allah tengah laut teu hesegeun Allah nutupan kana masalah urang teu hesegeun ka laut rahmat Allah. Ulah diudag kemampuan urang. Ngan geuning teu daek we sing sabar can waktuna. Rahmat Allah ngalaut. Mun urang ayeuna nyieun kahayang sorangan teu nuturkeun ka ridhoana Allah ninggalkeun rahmat ku sakitu ngalautna mangkilan can kasiuk samet-met acan ku rahmat ku ngalaut can kasiuk samet-met acan gara-gara teu bisa narimakeun kana tempat anu ku Allah urang diposisikeun di dinya tapi ka urang ninggalkeun rahmat anu menanti urang wal iyadu jeung ari nyuhunkeun perlindungan billahi taala eta tetep ka Allah taala eueuh deui nyuhunkeun perlindungan ka Allah hungkul tina jadi sababiah urang jauh tina rahmatna Gusti Allah sawabikul imam la tahruqu aswarul ahdan wallahu a'lam bishawab.